pawongan Kisabda palomira Semar kuda pawana kali asa jingga dawala nanya eta nuju di satengahing marangga maksad bade ngajug-jug kadayeuh madukara kitu kayana ieu para pawongan Semar Padanaya asra jingga dawala maksad bade kadayeuh madukara nyanak sayuran kaya ning kol wortel timun sareng sajabina nyaeta bade syukuran Dewi Winuwulan anu parantos kakandungannya eta 4 sasi lamina alu mampahna ieu para panakawan ieu para panakawan astra jingga landawa aduh maksa bade ngadug-dug kadayeuh madukara nyanak gotongan ieu dawala anu capek asra jingga mangan saukur nyanak herese itu kayana Jang ampun Gusti kompak dewek teh deuleu euy alhamdulillah ieu teh deuleu ngagotong babawaan sayuran deuleu capek luar biasa nyanyian anak muduna tukang Pak hiburan kayaknya paheulaanan semuhun cu manwa deuleu asyak walaraas teuing ujang deuleu uwa ngaliwat ka dieu teh deuleu baheula maleuweung eta ujang luang liwung ari ayeuna eueuh bawangunan pangwangunan tos kekep mah bumi ge wa nya deuleu geus kekep imah ge ayeuna Pak geus padat penduduk lumata kening di jalan teh ayeuna mah komo daerah Bandung mah ujang dibutuhkeun sing horeng butuh eta teh 3 in 1 dina kandaraan eta leres wa nya ngarah teu macet teuing kabayang 30 tahun ka hareup geura ujang bakal kumaha leres uwa ngaliwat ka dieu sok wadaraas deuleu sumuhun ieu tong ngeret deuleu mending engkek solana leres Pak kalau tong ngeret Pak urang siupan nah
Ya. Haturan wa. Heh. Haturan kumaha wa damang. Dewek Leres. mojo dulu ujang. Sumuhun wa. Kumaha cager ilaing jang. Alhamdulillah. Heh. Alhamdulillah. Leres. Cuma namanya. Sumuhun wa. Tersangka uwa dulu bisa ngagejrak di dia Sumuhun ujang. wa leres. Di kampung Sinar Mukti teh ya ujang. Tuh, leres wa. Heeh. Sumuhun. Desa Simpang RT 8 RW 7 Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Sumuhun wa. Heh. Leres wa. Ngadua kalian dewek teh di dieu teh. Leres pisan. Kapungkur tu di ditu tu. Tongo. Di mana? Di Tongo ujang. Leres. Di Lebak. Di Tongo. Harita teh heueuh di ku alpukahna Ibu Ipah sareng Bapak Kodar Sumuhun wa. nyaeta nyepitan Cep Fajri Muhammad Ramdhani atana pirakana di mah Leres wa. parantos bered kasep pamugi Sumuhun. Cep Fajri Muhammad Ramdhani Sumuhun. sing sehat salalamina panjang yuswa ageng milih Amin. nu jauh cunduk lu angang geura ka koreh lu ja Leres wa. sing soleh Sumuhun. kalayan guna kanggo nagara bangsa katut agama Amin. Leres. Sumuhun. bagja deuleu uwa dina peuting ayeuna Tangtos wa. Leres. sono ja Tangtos wa. Sami. Sumuhun. Nya wa. setra nada aya anu ngadukung teu nu ngarojong ka uwa Muhun. Tulenya nu walehnya eta teh deuleu kolot dewe kujang Abah Usum heeh Bahdian Sinar Pajar aya kene kitu Aya. ujang heeh Leres. di payun Aya di payun. heeh nuhun sugane nyawer ka uwa cu Teu boleh ngarojong eta mah wa. heeh deuleu Leres. atuh dalang dik-dik aya Aya. Kang Dikpes teh Si deuleu Kasep ujang teh. si Kasep teh heeh Si hulu teh. si Cindo teh Leres. Cina Indonesia ja Hey. sumuhun Tempat di Bandung. lamun cireng Cina ireng tua waduh bagja ujang dalam Rifki aya Aya. Kalah sedih banget. bagja ujang heueuh geuning kieu geuningnya Nya leres. urang teh kahiji nama silaturahim Tangtos. mengkeutkeun duduluran mengkeutkeun tali silaturahim Leres. nya Leres. deuleu tuh teu saeutik jasana Ibu Ipah Bapak Kodar nyaeta bisa ngahirupkeun masyarakat ngahirupkeun anu lalajo ngahirupkeun anu dagang Nu icalan. nu icalan Nya leres. pan milu-hirup eta Nya juga leres. jasana luar biasa Sumuhun. mukakeun lapangan kerja ongkoh Nya leres. Mak jadi gitu lumayan sawengi kapan Nya tinu caket tinu tebihna nu nu icalan. caket tinu tebihna nu icalang teu malahan nu ti Pangalengan icalan ka dieu Di Majalaya. di Majalaya ka dieu bagja teuing ja Mohon. sing paranjang yuswa ageng milih Amin. Leres. di suplak di siklukna Nya. Leres. laras deuleu ucuk Tah kitu wa leres. Di Sumatera aya cenah wa. saha ujang ya siapa Ngajongklokeun wae eta. Ngabebet. ku sakieu loba jelema teh deuleu Nya leres wa.
sanajan banget na balareda pan tina banget beda teh ulah tina perbedaan ulah jadi parasea Pantos. nya Nya. sing jadi hikmat sing jadi rahmat ayeuna urang eta cenah beda pilihan Nya. atuh ulah parasea kabeh ge meunang Tekenging. tekengeng bentroh tekengeng pasea Leres. sing malareunang kabeh Nya. Sumuhun. nya Leres. menang naon menang kabeh teh menang ridho Allah Menang bagjana Allah. menang bagja nanti pangeran Sumuhun. lamun menang ulah nepak dada lamun eleh kudu lapang dada Gede. Leres. Sumuhun. ya Leres. Taeta. gitu desok numutkeun hate masing-masing ulah kabawa urang ayeuna ulah kabawa ku batur ujang tuturut Ulah muning kepangaruhan. ulah kapangaruhan ulah tuturut muning Sumuhun. ha Leres. heeh nyaon ujang Ya. konsumsi ujang Ting dari bawah kau pengen suara pilih. kerdalang menogna dua ketiga kade milih pamimpin teh kudu nu jujur milih pamimpin kudu nu jujur Sumuhun. kudu nu amanah Leres. ulah ngomong berjuang ke rakyat rakyat nu mana nu rek diperjuangkeun teh padaha jeung rakyat na tuawuheun Leres. ya Sumuhun. Leres. gitu deuleu nu matak ning ujang Suku Mahawa. lamun pamimpin milih pamimpin teh kade ulah nu borangan Orangan kumaha maksud Mahawa? ulah nu sieunan maksud Iya. gua teh Leres. lain sieun ku pocong jang lain Jangan kuduring. lain deuleu Jangan kubang sieun emo. teu beunghar Jangan telega sieun sawah. telaga sawah Sieun telega. sieun teu boga mobil Jangan loba imah. nu matak lamun geus loba ka sieun eta pasti ngahalalkeun kana segala rupa cara supaya naon supaya balik deui ka modalna modalna supaya balik deui Supaya balik modal. balik modal Leres. hah Ya leres. Itu nama wa. nu matak karep wajar sok asa wajar lamun lah hayat loba demo-demo ayeuna hah turun pamimpin lengser pangagung turun siap pamimpin naon sababna daw kulijang-jijang hungkul bari awal bukti nu aya mah numpuk hutang ka negara deun Eta. Palawur. Urang teh kitu. rakyat kene kapan nu katalang sara ayeuna orok Dungsang. ayeuna geuning Nya. orok geus boga hutang Orok lu karek borojo. nu karek borojo Utang naon wa? cu Leres. Kumaha? hayang hiburan heula wadujang Allah. ngalempengkeun cangkeng Oh nya. Sup, ibu ipah sina kadewek ka uwa rek nyawer Oh eta teh. bapak kodar heueuh Allah leres wa bagja. abah dia non teh Aya abah dia. uwa rek munut lagu bae ujang Mangga wa. Lagu naon wa? oh sok saya lagu ujang Sa sewe dak karek dina bu. hah Ya iya pembagian sembako wa. si uwa rek munut lagu wangsit siliwangi lagu bersejarah ujang Nya leres wa. cing Ayo lagu wangsit nah. Aipin Galindang ke nya. wangsit. Oh. ya Kumaha? geus lila teu ngalempengkeun cangkeng uwa ujang Karena teu bayu teh. Leres.
Ah, lah. Jangan ngadu luka masuk pajajaran tempat payung karabian Ayah kene sakitu Ayah. La la la. Bupus di asma warisan Lukruk galur bicara candra Siliwangi Akan si lain kedua tujang Soloyo. Tapi atur ke bapak kodar pula. Siliwangi
amak-amakan ari akang atuh. Di mana we ngeun bentar kedah genah eta. Astagfirullahaladzim. Ujug istighfar we aya mah. Astagfirullahaladzim. Naon Dedeh teuing panayagan kumaha kitu akang? batur mah ari ni ka Mekah jara di haji deureuh panayagan jara di anjing. Ah, sukumana karep aya Tukang rinci. sakieu maranis na garmoyeun. Awas teu beragama wae, agama naon si lain? Islam. Hah? Islam. Astagfirullah. Islam atuh. Islam. Islam kan. Sanajis-najisna sungut anjing aya cara kereungumahna nyaeta cai jeung taneuh. Tapi najisna eta sungut anjing aya ubarna nyaeta cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing rek ngumahna make naon? Make sabun. Sabun. Di sini survei membuktikan. Zekno. Kapake. Agama naon si lain? Islam. Hah? Islam. Bener Islam. Bener. Tinggal ini na KTP ari akang. Sepip. Cuma KTP sete dina KTP Islam. Anya Islam. Ari teh salat mah jeung nahaon. Salat 5 waktu we sapoe loba teuing. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon artina? Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung pepada baturna kulisana jeung kuleungeunna. Bener. Bener ai kitu mah. Kari-kari ayeuna eta leungeun, kari-kari eta kokod dipake nganyerihatekeun batur. Nu kitu disebut Islam. Jadi hate kunaon ari akang atuh. Jadi hate kunaon? Kunaon atuh da kadupugu atuh. nyamuk tengah tepel tadi tidak. Tepel teu ya dengekeun beleguk. Naon atuh? Jelema mah nyerihateuna lain ku diteungeul wae tah sesangat-sangatna sungut moal leuwih. Sesangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut. Apa mana ya akang jadi hati kunaon dia. Tadi dewe keur ngigel. Si non bapa dewe. Ya. Si dawala. Ya. Timimiti leumpang. Timimiti ngigel di kenangan. Nah ari ka aing sia teh kumaha? Nah, Maka yang dikeplos-keplos. Bapak cik tuh. Keplos. Oh, gara-gara eta gini. Pada eta. Meureun batur mah tadi TF. Naon maksudna? Cep naon maksudna teh? Meureun hayang aya paleleuwih we tukang kenang we ari. Paleleuwih kumaha maksudna? Hayang ieu. Hayang aya perelek. Paralek. Naon mak jadi intina kumaha? Duit we mah intina mah Kang. Hayang leuwih meureun. Hah? Ya. Ai batur mah pupujeng aturan naon teh. Kapan Kang lama-lama sakamit eta sanuk-sanuk heula. Dewe ya, dengekeun goblok shit makan migla. Yo, memang aing ge nyaho seni teh bibit duit ladang uang. Ta eta. Nyaho aing ge. Ai apa namana tuh eta? Lain eta maksud teh. Ya, batur mah sanuk-sanuk heula memang naon mah. Eta beakeun heula sangu. Dol cekeun nemu atuh. Atuh, jadi si lain teh hayang dibayar ke dewe. Bayaran. Adab. Ada wiwaha Etik. Memangnya si dawala teh bebeja ka sia? Bebeja. Kumaha bebeja si dawala? Nyembah ka urang.
setan dok ah. Jangan baik. Jadi cina nama cep, silain teh yang dibayar. Jadi siapa main kencelah. Panjang yang saya tambahkan. Malangnya saya. Panjang yang saya tambah. Cina nama kitu meureun Kang. Naon? Eta teh duit. Gusti Cina ampun. nama batur make Mustafa ya. Ieu teh pamunuh ti saha lagu teh? Bapak Semar di Bapak. Di bapak. Bapak Semar. Bapak. Paingan. Di Bapak Semar. Bapak Semar teh teh nu siga penguin lain. Ah, Teuy disebut gitu. Bukan jeung digugu atuh sia teh. kolot. Mentana ari Akang. Kolot Nongkeun teh. lagu Wangsit Siliwangi nya digarugu ku Nayaga teh. Nah di kain jeung gugu atuh. Akang udah bari udud atuh. Sia ge bari dahar goblok. Sia teh. Nabi-nabi naik teuing sia teh. Tinggal dicatrik ke jong-jong we Kang. Ti Bapak Semar pamunut lagu teh. Nya si bapak. Anu buheukeun anu goreng leuh. Eta kolot teh. Eta Doraka. Kang kolot. Doraka. Nah, kolot. Yang doraka di kolot meureun. Naon? Yang doraka di kolot Akang mah. Kolot udah keti aing. Allah. 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 Awas jadi tunas si kori patut. Oke, sate. Pakai jeung anak kan. Doraka ka anak kolot. Kalau terdekat Kolot anak. doraka ti anak awas jadi tuna. Awas tidak dalilna. Aya, ieu mah aya kolot udah keti anak. Awas. Si setan. Allah. Aya. Awas jadi tuna. Aya. Buktikan mun aya. Kamari di Kapolsek awewe di penjara gara-gara micin orok. Nah, teh lain udah keti anak. Ya. Oh yo. Katipu. Pantas we da anak jadah. Si setan. Oh, benar. Pantas we. Anak bapaan eta teh. Anak jadah. Kulu Mauludin Yuladu alal Fitro. Naon hartina tuh teh? Setiap nu dilahirkeun ka alam dunia eta dengan keadaan bersih. Iya bener. Orok mah bersih dulu, maka jeung anak jadah. Lain anak jadah tapi indung bapan nu haram jadah sia teh. Bapaan. Naon anak jadah teh? Anak awal bapaan. Anak jadah teh anak eueuh bapaan. Oh. Siapa bener na ngomong? Emang benar. Emang bener awal bapaan mah tak dipiceun ge. Jadi anak jadah teh naon? Anak awal bapaan. Anak eueuh bapaan. Nah eta indungna boga anak teh meunang bisa gesel kana paker. Kikituan apa keur joreuneuh we. Aduh, we. Gitu nama. Bener ge gitu nama. Yo, situ. Aing mah diwakilan budala. Aduh, itu aing mah. Ini semar wae digugu. Ya ada kesepuhan itu. Aing geus sepuh sia teh. Wah, Sepuh Semar atuh. Sepuh beureum. Loba ieu euy ayeuna alah. sepupu Naon, ge. Semar teh geuningnnya Ya. Oh dimitoskeun. dimitoskeun. Ku zaman ayeuna mah. Zaman ayeuna mah hariwang. Halus. Jadi malusrik gitu kan. Musyrik teteh, ling halus oge. Malusrik. Musyrik teteh. Dua pangeran, Kajeng aya kuburan Semar. maka jeung aya kuburan Semar. Jadi dalang masih aku duduk ka Gunung Wayang tuh. Oh. Teuing aing teh nyaho. Moga dimitoskeun. Ada tanda ulin. Heeh, jelema teh Nya rupa-rupa jelema ayeuna mah kan. berupa. Heeh. Matak eta teh Semar teh kolot teu kati anak. Jadi lamun Semar ieu nya cek pangeran di pangeran dina katerangan. Pangeran muarek ngahampura ka eta manusia, lamun eta manusia teu aya ridho hampura ti anakna. Oh, Dibalik. dibalik. Dibalik naon? Pakai. Balik. Cing sok. Mun edek pangeran moal rek ngahampura eta jalma, lamun jelema eta can dihampura ku indung jeung bapana. Pakai.
Heeh, eta oge. Ngan aya pangeran muarek ngahampura ka eta jelema, lamun eta jalema teu aya ridho hampura ti anakna. Dibalik eta teh menyesatkan. Salah gitu teh. Salah. Jadi lamun Semar hayang bagja hirupna di dunya kumaha heula dampah Aduh. Tuluy dipake mani, geus pake mani nginum. Eta ka bapa anu bikin ka kitu. Geus kalewihan wa. Kalewihan doraka. Kalewihan nu bantuy. Pangeran moal ngahampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu aya ridho hampura di anakna. Eta bener keterangan teh, bener pisan. Salah. Halah si setan aliran sesat ieu. Tampeling wa tuh man wa. Sadetun. Malik-malikeun akidah sia. Iya. Tinggal wa lah tuh man. Wah diajaitun. Semar golok semar ya wenang. Semar gendeng. Wah rupa-rupa. Nu matak lamun Tah. Oh ya. Tuluikeun. Tuluikeun sok. Tuluikeun nu tadi teh sok. Tuluikeun. Kalau doraka ti anak di mana Ya. sok? Sok tuluikeun sok. Teraskeun jang kasebakeun anak bapak. Tuluikeun. Teraskeun jang. Kalau teh doraka ti anak. Kalau doraka ti anak teh kumaci. Sok tuluikeun sok. Pinguin. Teraskeun Pak. Tuluikeun sok. Sapi Madura cenah. Oh. Ajarkan Cina hidung. Bapak terus lagi pada dia Pak. Tak tadi cewek mah. Nah itu disada hitutnya. Ayo teh si kanunya. Sok teraskeun jang kumaha bieu teh cu, bieu teh kumaha cing sok. Tuluikeun. Tah nu matak kitu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Urang teh wajib ngahormat kalau jadi kolot. Lain gitu tadi mah lain. Lain tadi mah lain gitu. Lain gitu tadi. Kecuali mere udun sok. Kecuali nyawer si kaksinen. Pangeran moal rek ngahampura ka eta jelema, lamun eta jelema teh aya di hampura diinung bapana. Nyapa. Tuh cek papa geuleuh. Tadi mah lain gitu lain. Lain tadi mah. Urang teh kedah ngahormat kanu jadi kolot. Lain. Eta bapak kamu kanu jadi inung mah. Ya. Inung kanu 8 bulan melenung. Tapi inung cepunung ngajan takdir tinu agung tapi nyerina kalangkung-langkung. Najan inung naon anak rungsing inung teu ieuh pusing. Lain gitu tadi mah. Komo ka bapak gabrug nyapa. Lain tadi mah lain. Aduh. Lain gitu tadi. Lain tadi mah lain gitu. Ada lain gitu. Nah, udah lain gitu tadi mah lain lah lain. Terang Lain cak guys. komo ka bapak urang teh kedah ngagabrug. Ceket tuh urang sing tarik. Nah, dicepeng tuurna. Sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa waktu bapak dewek keur nyieun dewek. Lah Puas panuju sia. Lain kadinya. Panuju Jangan sia. tepek ngadon ngalonyeng sia. Dalang ngau. Tuman. Bawa tok sia. Sawas nu teu diwarah si bodoh sia. Sia. Kata kudu jomblo alewo. Kalah ngalonya. Sadun ngalewe si setan. Aral. Jika geuleuheun boga budak. Tong diturutan ya. Awas wa ta. Da wa ngajebian ta. Lain tara diwarah kuwa ge da sieu membangkal warah jelema. Lain tara diwarah kuwa oge. Aduh. Kesebeleun. Hareupeun si kanunya. Lain tara diwarah Aing maledog. tapi bangkal warah da. Oplok boga budak itu teh. Kade ujang ulah diturutan. Padahal kerorokna cekek. Hah? Kerorokna padahal cekek. Teu kaburu ujang. Lamun aing eta mah da kaduhung dilahirkeun. Kaduhung ujang. Lainna naon? Ya, kalau ngepegegan. Tuh jadi
dia punung. Punung we kolot teh. Sia teh lain bejaan aya itu belum. Ada akang Kalau nah. nyap aing Sakitu abi geus nolel. Itu amak-amakan. juga teu aspal aing. Aduh. Segitu saya sangat kemanyunan. Gogonjakan ulah janten ejekan anggur sing jadi ajakan kanggo ngakokohkeun persatuan jeung kesatuan di negara ujar. Ya laras. Hampura. Da eta mah simul deuleu. Laras gitu. Simul naon dewek ngagoda wae ka bapa. Ya. Heuh da eta. Naon gogoda anu deukeut teh nyaeta anak jeung pamajikan. Lain ti batur. Lain di batur. Ya laras gitu. Ya, gegedena gitu. Eta laras gitu. Alah, geuleuh yang ngadongeng seutik. Ayo lagi kumakan. Harita dewek sia. Naon kau? Sia ngagas kalem atuh. Kau kan. Ya alasan behak. Eta dewek mah ingat aki-aki gede amak teh. Awewe Kas, lagi kan. punten nya lain kasar tapi ieu teh nyo non Bahasa- jadikeun euteung yen bahasa urang loba, teh kayaknya. ulah kasar. Picontoeun kade barudak diri mau ulah turutan. Ya. Ulah pi. Aya aki-aki keun museup we gitu. Wah, 3 jam mah. Atel. Teu menang-menang. Roto rek geus rek beak. Esen geus rek beak. Bingung menehanna teh lukut. Heeh, kopi tinggal dedekna. Rokok behak. Rokok beak. Kieu museup jom-jon. Ya. Heeh. Eta aki-aki gede amak teh mah. Aya budak nu nanyakeun. Halo. Kenaon ki? Museup anjing. Lain pun kan cek dewek tadi naon? Heeh. Lain Jadikeun turutan euteung. Nya cermin. Cerminan ieu mah. Lain turutaneun ya mah. Ieu mah nyaritakeun nu kasar ieu. Ngobrol. Ngobrol. Aya diantara ngobrol ieu teh. Kenaon ki? Museup anjing. Heeh. Geus beunang ki? Acan blok. Wah, kasar pisan eta di asli. Keheul we budak teh. Menang we lauk. Injuna ya teh. Bos si Esa. Ki, can menang. Heeh. Naon sia teh? Cobaan ki. Eta upana kunaon? Lukut blok. Cobaan ki. Ya. Ieu nana upana ku mentega. Mentega Ya. sareng boba Ya. dihijikeun Alah. tuluy di kana naon? Kana kalengkeun. Kana kalengkeun. Tah eta. Beunang teh goblok mah. Ya moal goblok. Udah dibalas ke budak. Lain eta meureunnya jantungan si Aki teh langsung luas maot bener. Alah sia. Maot aki-aki mah nya. Didinya kene. Didinya kene. Alah sia. Asa leuwas asa mimitian disebut goblok ku budak. Maot caritana cenah eta mah dina bayanganna si Aki. Ya. Asal gerak harga diri eta mah. Geus keur maot di kubur teh. Aya ieu sia makhluk duaan membawa gada. Malaikat teh. Mana lo buka? Allah. Nah, goblok. Dasar kehirupna kasar jelema. Da kitu nya. Kabawa ku paehnya. Ya. Malaikat reuas. Ais. Mana lo buka? Ya, goblok ah. Maneh teh ulah kasar. Yeah. Sugan we maneh teh kasar mah maneh teh bisa balik deui ka dunya. Lah si teh nya moal goblok. Dibalas deui ku malaikat. Atuh paeh deui 2 kali. Malaikat ge ngewaeun. Jeung iji deui kali. Aduh, ampun. Jeung aya ngagenir. Kira-kira malaikat dicemplakan. Heeh, kakadaeun malaikat dicemplakan. Hei. Bot. Naon teh? Lah, Termos nanti. teman. Bot. Sya. Mau helikopter gitu kan di luhur. Bola. Bola. Naon? Kedieu dola. Kurang ngahojon. Ampun. Nah, melilila sia teh tadi. Iya telas. Di potkeun. Wah sia. Si
biasa kan kasihan konnichiwa aduh sayonara koci sayonara Ngenang kerunya. naon dengekeun saya sora dia suara tanpa katingal eta dihareup sia dengekeun Tablok kreasi nu tadi teh. mana tuh jadi itu lebih cepet siana mana jumpa ya acan gerak oh demi alok aing sia manya di leuweung siap demi alok Cing we heula. singgel dengekeun mana astagfirullah kesabar situ kira udah shit deh ya lu Is. ya lo shit naon eta itu shit itu Allah syak ya lu was aing liang tayung repot syak naon pake saha taswanten syak waduh naon gitu panjangnya ulah kaget bot alah naon itu hejo siap belakang jangan hejo tuh kegaya bagan tuh pindah tuh pindah goblok dicileuh leungan tuh ieu mah yeuh ulah kaget bot alah juragan Gatot Kaca mana itu kan bot datang teman lewuh pakulingan marana datang teman lewuh pakulingan marana astagfirullahaladzim Agan di mana maneh? Alhamdulillah balik ke mana Agan? Gusti gening dunungan Bapak Jenderal Panglima Bapak Panglima ngahaturkeun semah pangabaktos kulan. Terima doa Kulan terima jeung saha dia selang pun Bapak kulan. mereka mana maneh? Abdi teh kulan bade ka Madukara ieu teh. Ngajajabkeun sayur ieu barang canak abdi teh. Nya kan abdi teh barang canak sayur itu wah koe naon teh wortel. Hasil kebon abdi panen palawija. Cengek Inul nya kan. Abdi teh budak teh tadi teh. Nya kan eta budak kunaon pan aing mawana geus teh. Sia mah make resek kungkul. batur nanggung Nya beri cengek tuluy siki jerona teh ieu. Pakai jawab balada. jadi maneh teh ka Madukara Sumuhun kan. rek naon? Bade eta sieun syukuran tuang bibi Dewi Winulan.
Opat sasihan biasa kan. Ya, ya. Nuhun. Wot, Dan antir heula kaula. kemana kan? Aduh. Oh iya kesana. Apa yang kedua itu? Dan kemana kan? Terano. Wah, ini cekek koi. Koyo. Antir kaula Kemana? katonggo. Mau ketemu? Ya, Oh, ada iya naon? aya jelema nu dicuriga. Di perbatasan negara Amarta, aya jelema nu dicuriga, Bot. Ayo jelema nu dicuriga. Ya, Oh, bangsat bener. nyata lain asing di jelema teh. Bang Emok bener. Lain. Ya. Wayana geus aya karaman. Ya, atuh agan ari kitu mah nya. Ayo urang anteur heula we ah. Yang capek itu baik. Hai. Bapak bawa bapak. Ai piriweuhan mah siga hoream mah eta mah. Sia mah da hoream we piriweuheun teh. Mun piduyeun sih. Wayana anteur aing. Mangga agan. Ayo, ini cara. Siap. Tinggal haseup na we kan. Lepas lanas. Teu adil ka sia mah. Hongkong minta tulung, manehna sorangan. Kok ngajak tapi Gua digawe. ngajak tapi manehna sorangan. Merengkos teu. Kasih aja. Geuleuheun da teh sia hejo teh. Kumaha bieu teh Kang? Tong gitu. Ah. Nya, sia boga sabta pangrungu teh. Oh, heureui kan. Ya, Aya kasih aing. Gun, Lawan. Juk beles sate manehna mah. you walker. Ampun. Ayo ini. Saya kan. Ya, tingali ari jelema nu sakolahan mah nepi ka bisa ngapung. Juk beles sate kan. Naon sia teh? Beles teh sudah batur teh. Ari sia kumaha? Naon? Di mana sakolahan nu diajar ngapung belum? Oh, paribasana ieu mah. potong aja sekolah bisa ngapung potong. Ai daek diajar. Manuk ke di sekolah. Bisa we ngapung. Tobat si eta mah kumaha nya otakna? Keureut pisan sia teh. Si eta mah waspada nilakaton mang waspada nilakaton pada tumarangan pada tumarangan Mangas padanda katon pada kumarangan Kaget unirahan ningali Kaget unirahan ningali Ika lawan Newo-newo Nah, wae. mel susu. Nah, tayo jelema nu curiga teh. Hari gua urang tunggu, naon sia teh? Tunggu, naon sia teh? Kasih ditampi enggal ditanya. Saha anjeun? Kaula rek malik nanya. Nah, kan bolak balik kan.
Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Kubarja Sakti. Kubarja Sakti, benar. Di negara mana? Kaula di negara Parang Kubarja. Aya anjeun saha? Ay ay. Ganeng siya teh ngadatang aing naon atuh kade naon kan teh Haling. Haling lah, haling. kade nya sing ati-ati sok anak Lalat. Treret atuh. lomang le suganda wah lomang le Karena treret itu. kasihan Kayak sebelum ini lu berarti saya terus. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula, bener. Ngaran kaula Jakalalana. Jakalalana Bener. nah bohong kan cicing goblok Siapa intel sih? naon eta teh keur ngeman tugas ka kaca teh naon intel Banyak tadi kacamata intel. monya gitu tadi kacamata hideung masih ya Intian tidak kamu selaku. Gede bohong sih ya Jujur kalau kau di jujur. Badung Panglima gede bohong. jengaran anyun teh Jakalalana Bener. di mana Kaula teh ti negara Holmanihol. Hormat. aneh ya Negara anyar. mana tuh bohong aja monya Jujur jujur. cicing sih teh teh Tapal acting. jempe ita acting ita keur ngintea Jadi anjeun teh Jakalalana. Ari itu tukang. Abdi Jakalalanan 2. Pokoknya sinetron. Siga sinetron wae siapa Ya sinetron. Jam. siga bioskop wae siapa Jakalalanan demopi gitu Ari itu nu tukang. awas ya goblok nyebut Jakalalanan 3 teu wae abdi Jakalalana 4 halus Lain deh, lain. Kreatif gitu dong. nah warna tuh di isi teh anjun teh ulang negara Hormanihor Ya. kalukuhan Fatih. opati Ya. raja saanyun ngaran raja di negara Hormanihor Ngaran Raja Kaula. bener Comena Konal. aduh Aneh deh wae. Contoh jejak Aneh ini. wae. Negara Holmanihol. Ngaran Jakalana. Rajana. Rajana Comena Konal. Ari itu naon rajana? abdi con enak dicocol enak ampun sih ya Kayak sebelum ini lu bener. apa gede gitu iya kurang soalnya teh Pak Pak Ay. Tah. Naon makconan. nah kan Wah. anyun teh maksudnya reka mana Ngaran kaula Jakalalana nyarek ngalalana. Tebukuh tujuan. oh tepukuh tujuan Ya. jadi naon anyun maksud ke negara Amarta Ari maksud nama. naon Tapi tong beja-beja. naon Kaula teh bangsat. Oh. bangsat Ya. astagfirullah anjing teu ngaruh aing Ceceng atau tong pepe leuweung. bangsat goblok jempak ating Lain batur-batur teh nyeng tutup kaca teh bangsat ding euy Lain batur-batur. terus aing ngaleungitan bu tutup kaca meuh yang calicu anak bapak anu ageng
Susah gitu kan. Lain antara kaur Oh, bensin. jadi anyun teh bangsat. Ya, tapi tunggu beja-beja. Bangsat naon? Kaulah teh bangsat Bangsat hayam dah, bangsat motor. Bangsat motor. lain. Tapi kaulah bangsat harta kekayaan. Atuh sarua jeung kaulah sami. Anak anjir sarua nih goblok seteh. Cicing itu. Tuping kelaman. Sama gagalkeun situ mah. Bangsat sarua itu. Heeh, cicing. Bisa acting. Ya, logo bisaan gatot kacanya. Ari jujur teuing gitu. Lain bisaan gatot kacanya. Ya kan. Wah, bintang sukses yuk. Karek ngarti. Ngerti masih kamu. Lamat Otak teh karek nepi. otak teh. Oh. Jadi anjeun teh Mereka bangsat sarua jeung kaula. ari anjeun bangsat naon? Kaula mah nya eta rek nyulik awewe. Rek nyulik awewe. Mau awewe. Saha? Ngaran awewe na teh nya eta Dewi Winuwulan. Cenah mah pamajikan Arjuna. Blok. Jal selentang we. Cici. Lain pada nyeretkeun batur. Tinyo ku aing blok. Lain semar tuh. Eta demo bayang. Naon eta teh? Apa tiu blok. Ayo pakai beureup. Astagfirullah sia teh. Kalau teh ih neraka jadi. Jadi anjeun teh rek maling awewe. Bener. Atuh ayo rek maling harta kakayu urang barang we atuh join. Koalisi. Koalisi. Urang mabar lah. Marah. Paling baru. Hayu ulang sami-sami maling. Bener. Kesopan Ayah si setan. Nah, ini maksudnya ya. Ayo, gatot kaca. kaca pindah akidah. Gatot kaca. Nah, kudu dirok aja. Rukiah, monyet, rukiah. Ayo ngomong aya. Ngomong hayang, salah wae si eta mah. Apa musuh hujan? Nampak anun yang micin cangkang jauh dari saya abdi ge nah jeung iduhan cege garing goblok garing geuleuh teh Bau lo. bau ongko urang join kumaha Mangga, heh mangga. Tapi syaratna naon katukangkeun heula leungeun. naon maksudna Katukangkeun heula leungeun. Aing ngaran Gatot Kaca selaku lurah Tamtama Negara. Kabel jo. Kapulan jauh aing Kepancing itu. kapancing Allah Gusti. nah siap goblok cepot aing tadi menjalan dua siap teh urang Dewa. itu apa aing RT siap teh kabina-bina teuing Halang wae. abdi lurah cici Aduh, karek wani. Kabelejo aing jadi anjeun teh ngaran deh ngaran kaula Gatot Kaca. Ngaran kaula Gatot Subroto. Saya tambah sana wae kon materiu. Pun burawa.
Geus bea kasabaran. Di sana. Nemo-nemo wae sakarikat gitu tuh. Potere gitu. Aing geus bek ditakis itu. Lambat sih. Lambat. Telat. Sini modal. Katukangkeun heula-heula eta. Bangsat sia bangsat mah. Iya blok bangsat mah. Nyalakeun batu bangsat eta teh gan tuman gan rek mawa Dewi Winuwulan gan. Ya, Sidik rek syukuran aing teh. Kadon dipaling. itu terjadi syukuran ge. Paling Aing kudu balik deui mawa wortel. Capek aing teh. karena saya hiji itu dah. Kurang. Kurang ajar siapisaan. Jadi ngaran aja teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Surya Pringga. Hah? Surya Pringga. Surya 16. Yang calicu. Aing ku kakapok ieu. Surya Pringga. Arimbi Suta. Arimbi Bush. Arimbi Suta. Bima Putra. Bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika. Allah Akbar. Allah Akbar. Bima Putra. Kelincing Wesi. Kelincing Wesi. Kancing Jaya. Kancing coplok. Ya, ayo kudu dicek li siapa mah ya. Kapok lah. Cicing atuh lah iya. Cicing Ngajedok wae. cicing. Kancing Jaya. Purabaya. Loba ngaran teh. Sok sia. 17 KTP kita KTP. Ya, Edan sia Edan. kurang ajar sia. Berkat tukang kena terlalu. Wah bisa. Bangsa. Cantu mundur patrang mulang aing. Kabelejo aing kieu carana. Kapancing. Aing mah yeuh can pernah kana jajaten. Jadi naon maksudna? Lamun hayang yang kalak aing sok paehan aing. Coba anda. Jangan tulang anu langu. Kulit anu ipis. Bawa kan orang belum. Sok. Oh. Aduh. Ngejebian si goblok. Ngejebian blok kayak ngejebiti tadi nang situ. Kurang ajar siang ulang perang kiri kemana perang payah kepada kiri kemana perang di luhur gunung kiri kemana perang di luhur sakra yang pada jiwa para mana anak merah tunggal anak merah anak caca tunggal anak caca yang kau sabut bilang tatu ada tilu perang 3 Mong naon situ. Atuh. Lieur ngomong teh. Patut kurang siap ajar di luar siap dokuan kau yang bangsa hati-hati wak Aduh, kada deung ting deuleuh ujang. Sing atos wa. Sing hati-hati deuleuh ujang kade. Aling. Ya. Kade. setan siap ayo masa
Aya we. Saha kurang ajar sia. Aing Aing saha? aing Aing-aingan. Wani ka dia. wani nyamperkeun Kurang ajar. ajarkeun sia teh Balik-balikeun. tutung teu dibalikeun Siap ditonyok. ditakis Balik nok sia. ngelok Ka dia saya tuh goblok. anjing Eta kudu dilayanan eta. hari Panojo siap. Panojo. Aing ngagokan sa duduan dah. Dukuna sih kira Mas. Wah. sok aing teh urang nagara Amarta kudu wani berbela ke lemah cai Iya, itu kan. Setan sia. aing teh pangkat teh RT acan tapi wani sok aing mah berbela ka tanah air aing mah wes wes cebenang Gelo sia. aduh wah wes cebenang Setan juri sia. wes 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 ah wes lah Isi. aya eta disikunya halus dah Halo. Sajumlah bola dia bola. Wayah kapung wakul buaya mangga. Nah, siap. modal syak goblok Maju. ya Nyeri. Tiup. wah wah ampun Gatot Kaca wah Kawan Kang. aya eta tulan Gatot Kaca adalah Kita tinggal masih Messi. gitu teuing mah si Ronaldo we apa bener Ronaldo Kumaha gitu? wah eta mah dewek baheula sok ulin jeung Ronaldo baheula nya wah asli dewek mah di ditu sia teh di negara Ronaldo aya Di Portugal. Portugal asli aing mah Ronaldo Bisa main ih banyak gitu. aya aslina manehna teh banglut muka ieu muka tamaban Ronaldo teh Ronaldo teh bagus teh ka dewek teh Iya. mun panggih teh kemana jangan teh
Cing teguh aing di mana Bil? Tasik. Bener. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelo siapa? Wah. 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 Gelo. Bodoh. Moncong ditongeng-tongeng syah aing mah teu biasa minta nu biasa we nya gaya Jepang guru alah tung gitu guru apa Sugiono alah aduh ampun tong dongengkeun sok disada Kemana sadana? berewek Gitu teuing Jet Li we anjir. Oh, Jackie Chan juga nu. Jackie Chan. Heeh. Mun panggil teh Jackie Chan sok ada duit ada duit. Jangan no. Siapa ngina? Tetangga teh Jackie Chan teh euy, da baheula mah dagang martabak teh. Loba kawuhan si Messi non teh. Oh, ka si Messi euy. Masih Messi. Oh, karunya teh ieu mah. Kunaon gitu ayeuna? Coba. Nah, saing mah. Saimangnya. Di masjid sok aya jurik tara. Tara. Tara, paingan duh maneh. Yo ngahina sia teh. Datang-datang. Di Alfamart sok aya doma tara. Di Alfamart sok aya doma tara. Kadang. Goblok ah sih. Bingung aing. Bisa diajakeun euy. Gelut si monyet. Astagfirullah. Jangan gitu. Aduh. Kamu itu jangan menghina satu sama sanes. Sama lain. Itu teh durhaka. Tahu gak kamu? Aku ketika aku ketongoh. Aku teh capek. Ngegotong sayuran. Kehilir ke girang. Kamu harus peka kan? Modal sia setan maju sia sok. Alah. Ya. What? Hush. Aduh, ampun. Begeut ka teh muni kan. Itu saja. Gede bohong lah. Wes. Aish. Gelo siap. Aduh. Tolong. Kamu bangkai gitu saja. Nggak ada hal kado, nggak ada hal kado. Palingan bojeng kau. Wah. Aya eta akan udahlah. Itu lah, sok siap. Wah. Oh, masang Kang.
Saset we. Ah. Waduh. Cabak wae. Ini gede euy. Wah, yang diule wah yang mah. Lain kumaha teh ngurusna bae gede. Hah? Bae gede kumaha? Make jalan tah. Tuluy make likuid. Hidikeun. Gede. Atuh lagi. Lutik ya. Lutik peureuh ya dewek mah. Tapi kayak rancing geus. Heeh, gancing geus. Nah, eta teh maneh teh gede. Gede. Beungan kitu lanyir. Ya, ada kodes. Kudu hudang mah kita. Wah. Ganas atuh. Waduh. Ayat. Ah tabuk lah kadudut. Ngajemut cukur di situ. Oh, nih. Waduh. Allah. Waduh. Allah. Aduh. Tinggali heula. Coba nang. Baik dulu ah. Waduh. Coba nang. Baik. Waduh. Coba nang. Baik. Waduh. Ajik jadi euy. Benang sia. Alah. Gelo euy. Naon itu? Mana? Weh. Capek berduanana. Sia blok. Aduh hayam. Ngajar di sini. Bener teuing. Iya. Di benang aja. Telat aja. Oh telat. Dia Ya, siapa telat wae atuh. maha aduh. Tah kitu tak kita. Tah kitu. Sok.
Saeutik telat. Tuh dia tuh. Telat di ya tah. Tah telat eta mah. Kalau badami Kita Lain kumaha. telat aja. Ih, sia teh. Kasih garek sekuten deh. naonan. Tah gitu atuh. Yo. Telat tadi. Telat tuh. Kan. Alah, Kiringan kan. piringan. Ah, nah, syadat. Ayo. No, ayo naon atuh. Heeh. Ya. Tuh. Gajah